Santri. Santri teh aya 5 huruf anu ngagaduhan makna. Kahiji huruf sin, kadua huruf nun, katilu huruf ta, kaopat huruf ro, kalima huruf ya. Hiji huruf sin dimustaq dina kalimah salikun fil ibadah. Santri nyaeta jalma anu keur nambah dina urusan ibadah. Saur Kangjeng Rasul, man horoja mim baitihi li tolabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Cing saha jalmana kaluar ti imahna nujukeun ka hiji tempat tujuanna rek ngeangan ilmu, maka eta jalma aya dina jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai balik ka imahna masing-masing. Kadua huruf nun dimustaq dina kalimah naibun anis syuyuh. Santri eta anu bakal ngagantian kiai di mana maut. Jadi eueuh caritana ngaji henteu, masantren henteu, jadi kiai, jadi ulama. Tilu huruf ta dimustaq dina kalimah taibun anin dunub. Jalma anu tobat dina pirang-pirang dosa. Anu tadina samemeh masantren pagaweana nongkrong, main bola, catur, main gitar. Setelah di pesantren ngaji. Nu kaopat huruf ro dimustaq dina kalimah rogibun fil khairat. Jalma anu boga kana kaalusan. Nomor 5 huruf ya dimustaq kalimah yakinun ala ma'an nallah alaih. Jalma anu boga kayakinan bahwa rezeki Allah geus bener-bener diatur. Jadi santri mah ulah hariwang teu direjekian karena rezeki atos diatur ku Gusti Allah. Nah, sakitu panginten kesimpulanna santri teh aya 5 huruf. Kahiji sin salikun fil ibadah, kadua nun nyaeta naibun anis syuyuh, nu katilu ta taibun
anin dunub. Anu kaopat rogibun fil khairat. Anu kalima yakinun ala ma'an nallah alaih. Sakitu anu dipikahatur. Punten bila aya kalepatan, mugia bermanfaat bagi abdi nyalira atanapi kanggo anu nonton.